Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan, walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min kulli hali ahlin nar. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu teh pasal alladzi ari anu yathuru anu bisa jadi suci itu ladzi minan najasati tina pirang-pirang najis. Salah satu eta ayat 3. Al-khamru tegasna hamr arak. Idza tahallalat di mana-mana jadi cuka itu khamru binafsiha kudirina itu khamru. Wajildul maitati sareng kulit bangke idza dubigo di mana-mana disamak itu jildun wama sareng perkara soro anu jadi itu emak hayawanan eta jadi hayawan. Paslun ari ieu teh hiji pasal an najasatu ari pirang-pirang najis salasun eta aya 3. Mughaladzatun tegasna najis mughaladzah wa mukhaffafatun sareng najis mukhaffafah wa mutawassitotun sareng najis mutawassithah. Al mughalladzu ari najis mughaladzah najasatul kalbi eta najis anjing wal hinziri sareng bagong wa far'u ahadihima sareng turunanana tina salah sahiji kalbun jeung hinzir. Wal muhaffafatu sareng ari najis muhaffafah baulus sabiyyi eta cai kiih budak leutik alladzi anu lam yut'am anu can ngadahar naon-naon itu sobi ghairul labani lian ti cai susu. Walam yablug jeung can nepi itu sobi al haulaini kana umur 2 tahun. Wal mutawassitatu sareng ari najis mutawassithah sairun najasati eta sasesana tina pirang-pirang najis. Paslun ari ieu teh hiji pasal al mughalladzatu ari najis mughalladzah tathuru eta bisa jadi suci itu mughalladzah bisa guslatin ku 7 pirang-pirang kumbahan. Ba'da izalati ainiha dina sabada ngaleungitkeun jentulna itu mughalladzah. Ihdahunna ari salah sahijina tina itu bisab'i biturobin eta ku taneuh. Wal muhaffafatu sareng ari najis muhaffafah tathuru eta bisa jadi suci itu muhaffafah birassil ma'i ku ngepretkeun cai alaiha kana itu muhaffafah ma'al ghalabati sarta ngalindi. Wa izalatu ainiha sareng ngaleungitkeun jentulna itu muhaffafah. Wal mutawassithatu sareng ari najis mutawassithah tanqosimu eta narima kabagi itu najis mutawassithah ala qismaini kana 2 bagian. Ainiyatu tegasna najis mutawassithah ainiyah wa hukmiyatu sareng najis mutawassithah hukmiyah. Al ainiyatu ari najis mutawassithah ainiyah allati eta anu lahu anu eta tetep pikeun itu lati launun ari aya warnaan walarihun sareng aya ambeuan watokmun sareng aya rasaan. Pala budak maka misti min izalati launiha tina ngaleungitkeun warnana itu ainiyah
walarihiha sareng ambeuna itu ainiyah wa tomiha sareng rasana itu ainiyah wal hukmiyatu sareng ari najis mutawasito hukmiyah allati eta anu la launa anu taya warnaan wala riha sareng taya ambean wala to'ma sareng taya rasaan yakpika nyukupkeun ka anjeun naon jariul mai ngocorkeun cai alaiha kana itu najis mutawasito hukmiyah. Paslun ari ieu teh hiji pasal. Aqalul haidi ari pangsaeutikna zaman haid yaumun eta sapoe walailatun sareng sapeuting wagolibuhu sareng ari galibna itu zaman haid situn eta genep au sabun atawa 7 poe genep poe atawa 7 poe wa aksaruhu sareng ari panglobana zaman haid khamsata asyara eta 15 naonana yauman poena bilayaliha sarta peutingna itu poe. Aqallut tuhri ari pangsaeutikna zaman sucian bainal haidataini antara dua haid khamsata asyara eta 15 naonana yauman poena wa golibuhu sareng ari galibna itu zaman sucian arbaatun wa isruna eta 24 naonana yauman poena au salah satun wa isruna atawa 23 naonana yauman poena wala hadda sareng taya batas li aksarihi pikeun lolobana itu zaman sucian. Aqallun nifasi ari pangsaeutikna zaman nifas majjatun eta sagejrotan wa golibuhu sareng ari galibna zaman nifas arbauna eta 40 naonana yauman poena wa aksaruhu sareng ari lolobana itu zaman nifas situna eta 60 naonana yauman poena